Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin hayu urang ngucapkeun puji sareng syukur ka hadirat Gusti anu Maha Suci nu parantos nangdirkeun urang sadayana kempariun dina acara Paturai Tidal. Shalawat sareng salam mugia salawasna dicurahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawarga, sahabat, para ulama oge urang salaku umatna mudah-mudahan iman, Islam, ihsan dugi ka poe akhir. Amin. Hadirin aya istilah tak kenal maka tak sayang cenah. Kumari kitu nepangkeun nami abdi Hindia Sajakia sareng Naura Iftina Nadifah salaku MC bade ngaoskeun nuntuyan acara poe ayeuna nyaeta kahiji bubuka, kadua aosan ayat suci Al-Qur'an, katilu doa, kaopat sambutan, kalima hiburan, kagenep pentas seni titiap kelas, katujuh panutup. Runtuyan acara kahiji nyaeta bubuka. Bapak miwah ibu anu dihormatkeun, kanggo ngabuka acara pentas seni ieu hayu urang sasarengan kalayan ngucapkeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Runtuyan acara kadua nyaeta ngosan ayat suci Al-Qur'an anu dibacakeun ku Ananda Salwa. Runtuyan acara nu katilu nyaeta ngadoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Runtuyan acara nu kaopat nyaeta sambutan ti pesantrian atawa mudir di haturan. Runtuyan acara nu kalima nyaeta hiburan anu disadiakeun ku panitia acara. Runtuyan acara nu kagenep pentas seni ti tiap kelas. Runtuyan acara nu terakhir nyaeta panutupan. Hayu urang tutup acara ieu ku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.